warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami dinten ayeuna aya rerencangan urang anu nuju teu damang, hayu urang doakeun kusadayana sing enggal didamangkeun. Sateu acan dikawitan hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan hidup sanaos diajarna PJJ, sanaos diajarna daring. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Sunda ngarupikeun pelajaran anu menyenangkan. Sanaos sadi dinten di bumi hidup berbicara atanapi nyarios nganggo bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Sunda tidak dianggap sebagai pelajaran yang susah. Minggon kamari hidup parantos diajar maca sajak atanapi maca puisi. Mudah-mudahan dengan membacakan puisi ngalatih ka hidup supados wantun, wanter, berani ya, tidak malu-malu untuk mengeluarkan kabisana, untuk mengeluarkan kemampuannya, sehingga bisa membacakan puisi dengan baik dan benar. Nah, untuk minggu sekarang kita akan belajar kecap panyeluk. Tujuan pembelajaran anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta siswa mampu menggunakan kecap panyeluk dalam kalimat yang benar. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kecap panyeluk? Kecap panyeluk nyaeta kecap anteuran atau kata pengantar nu maksudna ngebrehkeun rasa, yang maksudnya mengungkapkan rasa upamana wae lantaran ngarasa reuas, nyeri, atau sedih jeung sajabana. Mengebrehkan, mengungkapkan rasa kaget, sakit, gembira, sedih, dan yang lainnya. Kalimah anu ngagunakeun kecap panyeluk biasana di akhirna atau di tungtungna sok make tanda panyeluk atanapi tanda seru. Kecap panyeluk anu ngebrehkeun rasa reuas atanapi kaget. Euleuh, wah, har, ih, Contona, euleuh geuning isu keneh geus datang. Ya ampun, pagi-pagi sudah datang. Contoh yang kedua. Har, naha kamari oge geus kapanggih. Har, kemarin juga sudah ketemu. Kecap panyeluk anu ngebrehkeun rasa nyeri atau sakit nyaeta aduh. Contona, aduh nyeri atuh nepak teh tarik-tarik teuing. Aduh sakit, mukulnya keras-keras sekali. Kecap panyeluk anu ngebrehkeun rasa atoh atawa bungah atawa gembira nyaeta hore jeung asik. Contona,
Hore, poe Minggu rek indit ka Bandung. Kecap panyeluk anu ngebrehkeun rasa sedih nyaeta ah. Contona, kuring mah teu boga kahayang kumaha hadena wae. Yang terakhir, kecap panyeluk anu ngebrehkeun rasa geuleuh atawa menjijikkan nyaeta jeung i. Contona, mini karebul kieu di kelas. Itulah materi mengenai kecap panyeluk, yaitu kata pengantar untuk mengungkapkan perasaan. Ada yang disebut dengan rasa reuas atau kaget, ada juga rasa nyeri atau sakit, ada juga rasa atoh atau gembira, ada juga rasa sedih, dan ada juga rasa geuleuh atau menjijikkan. Mudah-mudahan hidup tiasa maham dengan contoh-contoh yang sudah diberikan sama Bu Entin, dan mudah-mudahan hidup bisa membuat kalimat dengan menggunakan kecap panyeluk sesuai dengan ungkapan rasa. Ya. Untuk tugasnya hari ini yaitu membuat kalimat dengan menggunakan kecap panyeluk yang ada di halaman 111 sampai 112 dari huruf A sampai huruf J. Dikerjakan di buku paket, kemudian biasa dikirim ke Bu Entin. Kanggo tugas minggon ayeuna nyaeta hidup ngadamel kalimah ngagunakeun kecap-kecap panyeluk anu aya dina kaca atanapi halaman 111 dugi ka halaman 112 tingawitan huruf A dugi ka huruf J. Nah, kecap-kecap ngebrehkeun rasa atanapi mengungkapkan perasaan. Aya rasa reuas, kaget, aya rasa nyeri, sakit, aya rasa atoh, bunga atau gembira, aya oge rasa sedih yang menyedihkan ya, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan ungkapan perasaannya. Mudah-mudahan hidup memahami dari yang dijelaskan sama Bu Entin dan contoh-contoh yang sudah diberikan ya, sehingga hidup bisa membuat kalimat dengan menggunakan kecap-kecap panyeluk tanpa dibantu ayah dan bunda. Bu Entin tidak akan bosan-bosan dan mual weleh-weleh selalu mengingatkan untuk selalu rajin belajarnya, lebih semangat diajarnya, lebih giat lagi membaca bukunya. Nah, begitu juga salatnya yang rajin, jangan menunggu disuruh sama ayah dan bunda. Begitu juga tadarus Al-Qur'annya, lebih giat lagi ya, dilaksanakan setiap harinya. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui minggon nu bakal dongeng.